Salah sahiji kegiatan barudak nyaeta ulin. Komo deui urang Sunda mah boga kaulinan barudak. Nah, ieu salah sahiji kaulinan barudak nu ngaranna gatrik, di mana diulinkeun ku dua urang atanapi leuwih ti dua urang. Biasana ukur aya dua awi anu aya logakan lajeng dialungkeun ka luhur pajauh-jauh. Aya oge kaulinan bebeunangan cenah atanapi tiasa disebat boy-boyan, di mana diulinkeun regu atanapi tim. Ieu ngagunakeun taktik kumaha carana ulah beunang ku lawan sinareung musuh. Ieu salah sahiji kaulinan egrang di mana ngabutuhkeun keseimbangan antara sampean katuhu sinareung kenca ngarah teu lagrak, di mana kaulinan barudak zaman baheula mah ngagunakeun utek atanapi pikiran, ngolah pikiran, ngolah rasa, jeung ngolah suasana nu aya di zaman harita. Nah, nu ieu mah perepet jengkol jajahean diulinkeunna biasana ku ganjil atanapi paloba-loba, sukuna diangkat ka luhur bari diengklek-engklekeun. Nah, ieu kaulinan nu matak pikaseurieun lamun misalkeun urang nyobaan kaulinan ieu, sabab zaman kiwari mah geus loba barudak nu teu apal kana kaulinan perepet jengkol jajahean. Lamun ieu mah salah sahiji kaulinan oray-orayan. Biasana mah ngantai papanjang-panjang aya dua urang nu nyieun gapura ke salah sahiji dina nu ngantai eta kudu beunang geus beunang, biasana disebutkeun milih buah-buahan atanapi milih naon bebas. Nah, nu lainna kudu bisa ngajawab. Etalah salah sahiji kegiatanna. Nah, upami ieu mah seueur kaulinan-kaulinan nu dilakonan ku budak gede tiasa perepet jengkol jajahean, cing ciripit, paciwit-ciwit lutung, engklek, teras congklak jeung sajabana. Tapi upami zaman kiwari mah datos sesah seueur murang kalih nu teu apal kana kegiatan kaulinan barudak di zaman baheula. Nah, ieu mah tali biasana seueur ngadamel dina karet tah talina teh diuntun dugi ka panjang. Janten zaman kiwari mah ngadamel hiji kegiatan teh ngagunakeun pikiran, janten sempurna kaulinanna. Nah, ieu nu matak ngarusak ayana kaulinan baheula teh ku kaulinan modern, ku gadget teknologi maju tapi teu ngajarkeun dina kabeneran. Hanapun kitu deui, sok sanajan zaman geus modern, geus maju, tapi orang tong nepi ka ngapohokeun kaulinan barudak nu matak resep, nu matak bungah pibungaheun. Tadi Mobile Legend, tadi main PS, teras kayak aya deui ieu main dingdong. Matak ieu salah sahiji kegiatan nu ngabalukarkeun kaulinan barudak leungit nepi ka ayeuna. Tah kuduna mah kumurang kalih ayeuna teh ditanjirkeun terus atanapi dikembangkeun terus. Tah kitu. Nah, saparantos hidup ninggal video nu tadi, mangga hidup tiasa buka buku paketna. Di dinya aya materi ngeunaan kaulinan barudak anu judulna Jajampanaan tanapi jampana, salah sahiji kagiatan nu dilaksanakeun pikeun ngeusi waktu kosong sarta hiburan pikeun barudak. Dina prakna mah ieu kaulinan teh niru-niru kolot ngagotong nu gering jalma baheula samemeh rea tutumpahan darah pas zaman perang harita. Nah, ieu salah sahiji kegiatan kaulinan barudak nu ngagunakeun insting kekompakan nu dilakukeun ku dua urang tanapi ku tilu urang. Nah, saparantos eta mangga hidup ngeusi pananya nu aya di handapna ngan aya 5 soal. Sok mangga ku hidup ditaliti heula, dibaca heula soalna naon, terus jawabanna aya dina carita nu ku hidup terus dibaca tadi.